Hirup kelar amat mis aya kopi di nikmat amat dah mah aya kopi mis nikmat ngan baturan dong jeung ngobrol na hiji jajan kamararana jeung bararudak baturan aing jarareueuh sanarieun. Ya itu si Agus aing manangan ojing dia sarangan bae ngajak dan nyusul kami mau serangan be Ugu aing di dieu sabari ngopi yang nangguan dararia teh ke dararia aing nangguan di dieu sebel ening teh ka dieu kopi geus aya cek aing tinggal baturan doang. Woi Gus dengan manuk mau tuh ka ditu Ih, lu naon jauh jahat eta dina keluarga ge aya manuk tah. wih ulah ieu mah dia mahal dijual nage koi mau dijual Usaha endo gancan eta meureun selubut. aya dua Ya Allah, irana tesna eta. tinggal berada gua banyak poin di tempuan bae. Alhamdulillah ya weh. Mari lah ku hiji dibeli ku Pak RT Nasir. Ieu nuhun bae kana RT Nasirnya bari abing dibeli ya. Dasar mah butuh duit ieu nya lumayan bae nya. Pokona ya sugan bae ya. Laku dibeli mari aing namaran kana bos aing bela gitulah. Pokona mah aing menang banyak ya lamun aing nawarin kana bos mah ku aing ditawar 2 kali lipat jeung RT Nasir. Woi, ngadengnya macam agar kamari si boyak buntung ngajual lemari. Ini si bayi orang teangkeun, sugan kena orang murah. Memang boga di lemari ge itu. Temuat baju cing si juru batuin. Kalau saya mending teangkeun. Kalau nggak saya lah. Ayo. Sudah Di belah mana ya sih tanya? Biasa nongkrong belah di situ. Ieu sawah aing geus eta yan irayu ko yang di Malukuna. Anu boga walukuna si bayak buntung ieu. Si nama colak ko yang di tangan heula lah. Ya kemana sih Agus? Kapan tadi mah aing cita ke sawah, tapi manehna eueuh. Coba kau siaran heula ka ditu tuh. Si bayok buntung kemana ya kan mandek Maluku jeung aing aruh ya datang ieu jelema. Mantap pemarahan eta si Agus Wargus tah dong teu nyawa eta pemarahan siga kakek-kakek anu umur 80 tahun. Ong geus aing dengan jelema eta tah si orai pucuk harap bicara eta datang. Ya itu tuh si banyak buntung. Ayolah ke pendaran kursi lemari. Hoi, kapan jaga kamari ngajual lemari? Telat dari Dia penawarkan karena kamu. Ibu bela. Kene Allah. Sabar sih dari yang ngajak saya itu. Kene penawaran. Nyaho ku aing ieu lemari aing. Dulu tuh baju aing sekawadahan. Ibu bela. Telat jeung dari ama. Geus lah. Teu dibeli ku dari cenah naon. Yang sebeaka bela maraing tenang. Pan dia mah kitu ngomong nyaho teu jelas. Dari nawarna ge murah. Ku aing geus aku mana baik barang tadi baik 10. Atuh kumaha anjing makana jualan murah mahal-mahal. Aing lemari aing ya. Itu amat cing dia mah. Lagian sih nan jual lemari kos gitu ge mahal amat. Dia kos gitu dia nyokot nang jauh di Jakarta dia. Lah nah aja ada geloban. Ya, Terus mau urut dia dijual mahal deh. Ini terserah dari bete percaya pokoknya mah lemari yang bagus bae telat dari yang terjadi dibeli mata kudari atau kuna naon. So amat sih dia. Orang dia laku lemari gitu. Bodo amat kayaknya ngai. Idih, bating. Eta si kandil bayagu amat lemari ku Satu lemari sakitu ge. Ya, mahal cina di Jakarta cina. Pugur kamari ge aing adeuleuh tangkal mahonina. Urut eta lemari urut. Wal mungkin ngisi lemari anyar nang ti mana dijual sakitu. Ya, geus mah mahal di so ieu teh ya. Lemari murahan ge. Ari eta budak kaliunaonnya duaan eta. Duaan perang bae eta budak. Jalan bela aing keluarga ka dinya. Ya eta plastik dia lain ngomong kana aing. Eta plastik itu di dieu. Dia ngadangan aing bae. Kaki aing jalanna dia. Di hadangan bae itu dia. Ya. Ngomong mah cenah lemari si eta si emang laku loba nu meuli Berarti bagus meureun.
Pengen tegiran ditawar kurang membatin gila aing. Hoi pelkar atuh dari haliu naon eta duaan bae. Coba ajak aing yo. Halimu naon jing? Saha nu haliwu? Ih, Batin teu jelas datang hari dia datang haliwu cenah haliwu naon? Ih, Dari ada aku yang kade di jauh nama. Tadi doang haliu dari eta. Makanya aku yang disamperkeun ka dieu. Oh, seperti itu. dia mah eta salah paham. Senyaho kami jis ngaliukeun lemari. Di dalam nama kami gelut meureun. Teu jelasnya. Ih, doang edan yang kami gelut. Senyaho kolot tok naon jeung gelut. Ih. Sungguh terlalu. Berarti irung aing bonge bener ya. Waduh. Cara PHT ngomongin jelema edan dong dia mah. Buset, eta budak. Kana aing anu edan saking aing ganteng nadak. Ih, lamun teu geus mah ku aing kede yo. Iya itu tuh si orang pucuk tuh. Tapi dong edan ngomong teparu jeung saha bae teh si orang pucuk ngomongna. Ngomong sorangan bae jeung juring berita teh ngomongna. Saperna lah kuing lah. Dek pamer duit aing. Ih, budak eta keseleun eta nya budak. Eta keseleun eta budak. Ampun teu keseleun biasa eta budak. Goblok eta. Woi orang pucuk dia ngomong sorangan bae dong jelema edan dia. Jeung saha dia kernaon jadi dia ngomong sorangan bae. Dia datang kena aing edan cenah. Tak gua aing teh misalkan budak duatan di gang. Tak aing keparu yang naganggu aing bae. Ada dia teh pogo-pogo kunaon marah kana aing datang baik-baik. Mana dia marah-marah kieu kana aing. Ih, aneh aing kesel-kesel malah mulain anak buah aing bener. Kuing dikuntul ke balong me di hakanan bebek tak sekalian lah bodo amat kes. Asal bae aing digebuskeun kana balung bae. Cek aing anak buah dia kayak mau wani karena dia lah. Sedangkan bos aing ge dia. Pokoknya mau aing wani geus karena dia tah. Doang aing menduang naon bae diguskeun kana balong. Kalau aing dander meureun kieu diguskeun balong. Atau emang dia mah tangger jeung teh pogo-pogo marah atuh naon jeung teh pogo marah kana aing datang baik-baik. Malah teh pogo-pogo ngomong teu jelas. Terus dia mana ku di mangan naon deh kana aing dia harga. Aing dia pecat meureun jadi anak buah aing. Dia anak neangan aing dek naon banyak buntung. Kapan ku aing tadi dia di tangan tadi aing neangan ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu teh ka timu ku aing. Kan aing tah dia Maluku tah. Kesawaran si Agus tah pusing marah doang si Agus na dong teh nyaho be dia si eta marah na dong teh nyaho. Aing datang malah di kieu ku dia ngalawan dasar aing anak buah dan emang ieu. Paling dilaporkan ya karena pidana teh gila dek di penjara seumur hidup tah aing mah ya anak buah nage oclok. Ja itu si bayak buntung koin di tangan dia ditadikeun aing geus capek ka elor ka wetan. Goblok gat aing ditadikeun nongguan. Sawa aing can di Waluku tiker kamarianakeun. Aing geus ngomong belon depeng asup dia. Goblok amat. Mending hayu dia Maluku jeung aing ya aing nangan tadi ka kiri ka kanan ka kidul ka wetan. Mikir aing mending eta nantarana Maluku tuh si Agusnya musim mamarahan nungguan itu geran. Dia kata di memarahan kan aing. Lah udah amat aing nagawean ge. Anak buah anak amat aing we. Woi, ku main dia janji dia diingkari goblok sawa aing teh dia anggur. Hampura bang. Soalnya goblok doang dia. Ngajing bae anak buah ben lagi ocrok jeung dia belum nacing. Bantuan Ipan bos dia tah. Belum nah. Aing mah teu naon kana. Dekeun dari kamari ku aing depeng geus asup. Soalnya geura digawekeun. Dekeun aing. Soalnya aing teu dibere gaji, makana ku aing teu digawean. Ardut ku kamari ku dibere ka manakeun. Bu eta bab. Abi pake eta nantarana meuli bahan-bahan lemari soalnya kamari aya ngarada kita aya musim lemari lo bawa kalau dibelikan teh bah hampura bae mah bahnya. Atuh belona gajeulan karek meuli belona macing sawa aing deuleu ku ari nyampe nganggu kene. Teu di Waluku. Belona. Geus ku ari sawa aing geuran gawean as ku jagi suk teu anggeus digantung ku kana tangkal toge. Hola Gus, bagus mending kitu. Lah dicekek tah lah kumaha tah. Ardi kalian mengambil bos malah ngambil si Agus peot dia. Goblok doang dia jadi anak buah. Sekarang mah yang dicekek pae dia yang dipodaran dia lamun aing mah lain lagalan dia ulah kitu deh dicekek kana bos dia. Cekek
Pai deh kau udah macam-macam dia karena juragan lemari deh, ha? Oh, sudah ulah ibu be, sawain gerak gawean tuh. Awas di sebat kau. Ya mohon bos, siap. Pasti digisuk abi jangan anak buah otrok abi nek digawean digisuk tenang bah, tenangnya, tenang bos. Hongus kirang kadi tu. Asbe kau yang jadi suk tu anggus. Sebat kau. Hampurannya bos, hampura. Siap bos. Hampura bos, Siap hampurannya. jadi gawean kurang. Ayo eta, geran, Oh, geran, ayo geran. Mending orang gawean tah, yuk malu putih geran. Burit soalna, kabur maghrib. Oh bos, satu orang mana yang kebon nah pas di modalan ku bos. Ini siap bosnya jadi kebo ge. Ih, aing mau amat sih gara-gara modal ya, asal aing sangat sih. Kalau sih aing, aing ben jadi kebon lagi. Oh, saya geran. Ayo. Cia. Kerja. Iya, non kebo itu belum amat sih dan dahar long yuk. Kerja. Kewei. Sampai amat aing wei. Gedeng. Kok aing jadi kebo kan aing bos nah. Iya aing bego apa cara kuy. Akang, ada dia kilo amat aing bos karena kudu dia dulu jadi kebo dia lain aing makan bos. Atuh kajen lah. Kalau dia kumaha jadi kebo izin kan ya. Atuh kajen lah. Lok dia kumaha ya gue aduh aing dicari kanan yuk. Ya kanan pasti si bos Agus ya urang ini. Kira Agus ini kota kana. Iya tuh mas aing jadi kebo di aing bos nih. Mas mari cirisin kena aing we. Stoi kajen. Aing jadi aing. Kasa kotak doang kayak isuk mah urang mana gawe deui. Aduh repo ya Siti, aing jadi bos, aing jadi kebo. Iya aing anak buah emang dia aing we ya Allah. Repo Siti mau boga anak buah ocrok ya lah aing di backis be anak buah nangan deui nu anyar aing. Karasa ku dia tah jadikeun kebo ku aing. Dia mah bos kare yeuh. Nah, menjadikan kebo ku aing, melakukan sawah. Dan anggeus sisa kota. Lah dia dasar anak buah edan geblek dia harap cara ya aing we aing. Nah aing. Waduh, bos aing bener meneta pingsan dulu. Aduh, nonggeng gitu. Kabur baik itu aing.